Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa amma nihayatuha, sareng anapun ari antekna tobat. Eta pataubatu mangka tobat kullama gopala, samang-samang sapoho jalma an syuhudi robihi, tina ningali pangerana jalma ta'ala anu maha luhur ya Rob torpata ainin kalawan sakedet netra. Wadakaro sareng parantos nyarioskeun saha al muhaqiquna jalma ahli hakikat kabeh min ahli toriki ti ahli torekot, min ahli toriki ti ahli torikoh, anaman kana saanyana jalma nadama anu hanjakal man ala zanbihi kana dosana man, wa taropa jeung ngaku isiman bihi kana danbi, faqad sohat maka teman-teman gesah naon taubatuhu tobatna isiman. Li anna Allah taala karana saanyana Allah taala eta lam yahkusso henteu ngisahkeun Gusti Allah alaina ka urang sadaya fi taubati abina dina tobatna bapa urang sadaya as-sayyidi Adama tegasna Sayyid Adam alaihi salatu wasalam ilal i'tirofa angin ngaku wan nadama jeung hanjakal. Palau kana mangka lamun aya eta sama dina eta tobat Nabi Adam naon amrun zaidun perkara anu leuwih laqassahu mangka pasti ngisahkeun Gusti Allah kana eta amrun zaid alaina ka urang sadaya. Wa qaulul ulama jeung ari dawuhan para ulama, inna min syarti taubati saanyana tina sawarehna syarat tobat al iqla'a aya nyabut, wal azma jeung ngajam ala yauda kana yen wal balik deui ieu jalma. Eta innama akhaduhu obartina qaulul ulama, eta innama akhaduhu pastina nyandak ieu para ulama kabeh kana eta syarat taubat bitorikil istinbati kalawan jalan istinbat, jalan ngalap dalil, ngambil dalil. Izin nadimu karana ari jalma anu hanjakal ala syai'in kana hiji perkara eta min lawazimihi eta tetep tina sapalihna pirang-pirang lazimna nadim. Al iqla'u ari nyabut, wal azmu jeung ngajam alla yauda kana yen wal balik deui ieu si nadim. Wa maklumun jeung eta dikanyahokeun annabi taubati ari saenyana eta tetep kalawan tobat tugparu dihampura naon hukukullahi taala pirang-pirang hak Allah taala, wa zulmul abdi jeung dolimna hamba li nafsihi kana dirina abdi birtikabil ma'asi kalawan ngalakonan pirang-pirang maksiat. Duna syirki lain musyrik billahi ta'ala kalawa ka Gusti Allah ta'ala. Wa in kana sanajan aya naon huwa ieu syirku eta yurja'u dibalikeun ieu syirku ila zulmin nafsi kana dolimna diri
aya don deui. Waduna hukukil holki jeung lain pirang-pirang hakna makhluk min malin nyaeta harta wa irdin sareng kahormatan. Pasayati jeung ke bakal datang naon al kalamu cariosan alaihima kana itu syirki jeung hukukil holki. Insyaallah mun ngersakakeun saha Allah taala Gusti Allah taala. Wa bada jeung ngamimitian saha Syekh Mu'alif bitaubati kalawan tobat. Li anaha karana saanyana taubat eta asasun pondasi likuli makomin pikeun saban-saban makom ya taroko anu naek ilaihi kana makom saha al abdu hiji hamba hatta yamuta nepikeun ka maut ieu si abdu. Jadi pakama anaman mangka seolah-olah saanyana jalma la ardo anu henteu aya bumi eta anu buktos lahu pikeun eman la binaa mangka moal aya bangunan eta anu buktos lahu pikeun eman. Kadzalika eta nya kitu deui la binaa man ari jalma la taubata anu henteu tobat eta anu buktos lahu pikeun eman palahala mangka taya tingkah eta anu buktos lahu pikeun eman wala makoma sareng teu aya makom darajat eta anu buktos. Tipayun parantos dibahas dina masalah tobat teh. Jadi aya bidayah, aya kawitan, aya nihayah panganggeusan, panungtungan. Hidayahna parantos antina kantu nihayahna antekna pameakanana. Jadi pameakan tobat teh nyaeta tobat di mana-mana jalma poho tina ningali hatena kadat Allah taala kalawan sakedet netra. Jadi dina manahna geus teu tiasa ningali ka Allah langsung tobat. Jadi anu selalu hadir dina hate teh Allah Subhanahu wa taala wungkul. Nah ieu keur pangkat urang mah jigana teh ada susah can nepi makomna masalahna. Nyarioskeun ulama ahli hakikat ti golongan ahli thariqah saanyana jalma anu ngarasahan jakal tina migawe dosa terus ngaku kana eta dosa ku sakitu ge pakon sohat ngesah tobatna. Tah jigana urang mah ieu rada keuna ku ieu mah. Nah tadi mah berat teuing. Naon sabuna pangna kitu karena saanyana Allah taala henteu ngisahkeun ka urang dina Al-Qur'an dina tobatna Nabi Adam bapa urang sadaya Nabi Adam teh alaihi salam kecuali nganyaritakeun teh pengakuan Nabi Adam kana dosa jeung ngarasahan jakalna Nabi Adam migawe dosa maksud dosa kasalahan gitu. Jadi palau kana sama amrun zaidun lamun seuk teh amah dina masalah tobatna Nabi Adam da aya perkara anu saleuwihna pasti bakal dikisahkeun ku Gusti Allah ka urang sadaya. Terus ayeuna aya deui dawuhan para ulama sanyana tina sapalihna syarat tobat teh kudu nyabut tina eta dosa, kaluar tina eta dosa, bijil tina eta dosa. Jeung ngajam moal balik deui si jalma kana eta dosa. Ka eta teh dawuhan ulama kitu teh pastina dicandak tina jalan istinbat, jalan ngalap dalil. Ari secara dina Qur'anna langsung mah atau dina hadisna teu aya istilah ikla jeung ngajam kana yen moal balik deui teh eta mah tina ngalap dalil. Di istinbat gitu jadi gitu.
aya make syarat dina Quran jeung hadis mah teu disyaratkeun kitu. Naon sawabna idina dimu karena ari jalma anu nalangsa jalma anu hanjakal kana hiji perkara ta eta teh lazimna jalma anu hanjakal teh nya ngudar nyabut gitu kana perkara anu dihanjakalanana. Lamun hanjakal tina dosa jinah berarti nyabut tina jinah henteu jinah-jinah deui saumur hirupna. Jeung lazimna teh ngajam moal balik deui kana eta dosa. Wa ma'lumun annabi taubati tugfaruh huqullahi ta'ala. Jeung geus dikanyahokeun saanyana ku tobat dihampura sakabeh hak Allah taala. Dari hak Allah mah dimamnikeun kana musamahah mumurahan itu henteu berbelit-belit ana tobatnya dihampura langsung. Nya kitu deui ngadolimna hiji jalma ka dirina eta migawe dosa teh aku ngalakonan maksiat ku ayeuna tobat teh langsung dihampura. Lain deui ari musyrik ka Allah taala mah. Sanajan emang musyrik teh dibalikeun kana ngadolim diri beda deui eta mah aya syarat dan ketentuanana itu bisa diterima tobatna teh dina masalah musyrik mah da berat eta mah kaasupna. Nya kitu deui henteu termasuk ayeuna hak makhluk nyata kaya ning harta jeung kahormatan wirang teh kahormatan kayak lah bakal dicarioskeun cenah kitu musannifnya masalah nu dua ieu nya ngawitan Syekh Mu'alib kalawan nyaritakeun tobat sabab ari tobat teh eta ngarupakeun pondasi pademen lah pikeun saban-saban makom darajat makom teh maksudna anu bisa naik kana eta makom kana eta darajat hiji hamba nepikeun ka maot. Jadi lir seperti saanyana moal aya bumi moal aya tanah lain gitu. Jadi pakamaan aman la ardo mangka seperti saanyana jalma anu teu boga tanah berarti moal boga bangunan gitu nya kitu deui jalma anu henteu tobat gitu mangka moal aya tingkah keur eta jalma jeung moal aya makom atawa derajat keur eta jalma. Rupina sakitu wae hapunten anu kasuhun bilih seueur kalepatan an mudah-mudahan mah manfaat wae kanggo sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.